Cibangban eta ka Cibangban ceuis naik taksi kahujanan muludan terus muludan ceuis kasalaki angger ngalawan kayak di dia sok ngalawan kasalakina aya loba Opi di mana kau kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu kopi. Saya awas. Jadi Bima Muda Simkuring lain Bima nu aya di alam pawayangan. Bima Muda Simkuring mah hanya salah kadar singkatan. Singkatan tina naon cenah Ustaz? Singkatan tina B na bimbingan, I na insan, M na menuju, A na agama. Muda nage singkatan, M na mengedepankan, U na urean, D na dalil, A na agama. Tentu nage sakamampuhan Simkuring pribadi insya. Hikmah daripada peringatan Maulid ieu terutama ka ibu-ibu akhlak siniblat ka Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nya kumaha Siti Khadijah? Pangapunten Ibu, Siti Khadijah mah upami ngobrol sareng janten caroge teu wantun ngadangahkeun panuntutna. Salila satungkul paeuneuh caroge. Bari suara teu wani leuwih tarik daripada suanten anu janten caroge nyaeta Rasulullah teh. Bari manggil nage kan jantan caroge langsung panggilan pangkat tertinggi ti Gusti Allah, ya Rasulullah. Jadi aya bisi urang cerita uga salaki Hansip manggilna ya Hansip Allah. Ulah urang mah sesuaikeun jeung kaayaan urang. Rek Abi Umi biasa panggilan Abi Umi mah dipakena Ustaz ku Kiai ku ajengan. Ayah jeung naon neng santri lamun ayah layana teh sareng naon? Bunda, lamun papi sareng mami. Ngan kade ari panggilan papi mami aya diteureung ku geger teh nyambung. Isuk-isuk teh salakina manggul pacul nih sekarang mami agendanya mau kemana? Cek pamajikan anak mami sekarang udah janjian di grup WA mau ngalah tutut. Anjir aya mami ngalah tutut. Sesuai jeung kaayaan urang jeung ulah manggilkan janten caroge sebutan namina Ibu nu tadi bade AA bade bapak mangga sesuaikeun jeung kaayaan urang masing-masing. Ieu mah salakina keur ngopi di warung bari Jumatan nonghol sirah hungkul kana lawang pantok bari ngeuleuh Udin balik ka salaki atuh teh Moreja salaki lagi. Kalau itu mana ngeunah di ditu ku pamajikan. Ngomong naon sia teh euis. Dasar si jebrag. Awas. Ieu akhlak urang siniblat ka Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah nyontoan ka ibu-ibu. Teu naon Ibu, upami ibu resep dandan bari saroge ibu resepeun ningali ibu dandan, pek dandan sanyana. Ayo bisi salah kuping Pak. Bari pabaliuk jeung kendaraan saya sing ngalamun. Nah, menuju tetap selamat. Pokoknya tapi kemana kita aman sosis ngaji kita tapi kemana coba sok ketika Allahu Akbar taya akhlak siniblat istri ka Siti Khadijah radhiyallahu anha. Teu naon Ibu lamun caroge ibu resepeun ningali ibu dandan pek dandan sanya. Kamis badak diletikan, pipi karemot, dimik apa, bibir geneuk, hampir pahiling jeung bibir mayit dilipstikan.
ibadah undang rahmat Allah asal salaki. Di mana rajin daek dangdan, di mana rek mantau kesagaranten kayak itu. Hari di imah cukup ku pakai anu bak-bak bek-breknya gini kan. Pakai daster kelekna bolong. Kelek ka manakar malah awen sepi ku pangawaruh ipis di mana mah wanian bedeuleuh betang ka jalan ka buruan karo utang hungkul. Leheung utangna teh mun weutuh mah di dahi matalina geus pegat sabelah. Nu sabelah deui geus diganti ku karet Pak. Bari susuna lain yang sarojeng peureup bageunuk sarojeng berenuk pentil susuna sanes sarojeng cingir tas sami inum suku simpuri da basa dengek incuna leweh wal didedetkeun kana pikeun karempih ya teh bari bejana utang lagi geus aya 4 bulan can diseusuh atuh puguh anu ngok susuna dicium ku salakina teh pikeun kabesekan da puguh bau hasil dengekeun ini jorok modal selain cucuran hina lain izin lain mewah di kitu-kitu teh boro-boro orat saujratna kitu bukuk salamar kadeuleu lain mahrumna bakal jadi cambuk tidak cambuk seueur neraka naudzubillah summa naudzubillah. Saya awas ibu nu mawi urang akhlak sing iblat ka Siti Khadijah radhiyallahu anha. Irorompok teh sing hidang mun caroge ibu wangsul di sawah mun petani di kantor mun pagawe negeri hidang ibu teh dereg lumpat ka dapur nyokot cai tina kulkas mun gablek kulkasna teu boga mah tina seeng-seeng butut mesiu ku gayung esikeun kana aqua dawuh gelas dikeun kana jadi salaki bapana mangga hatur lumajeng cai haram da cai kopi mah nginum deui wae ieu teh. Itu kadang nama ibu ieu mah kumaha salaki balik jumaahan cek salakina mah pangnyeduhkeun kopi kumaha jawabna atuh nyeduh ku sorangan pas teu gabel kokod. Allahu akbar. Luar biasa susah urang praktekeun akhlak teh. Terutami akhlak urang jeung keluarga urang. Lamun geus biasa jeung keluarga, insya Allah nalika urang kaluar oge bakal terbiasa. Tanya ibu-ibu awas, ulah gagabah ibu. Siti Khadijah nyantoan nutupan aurat ibu nalika beberangkatan nutup aurat. Tadi teh dangdang teh persembahkeun keur janten caroge lain luas luis. Leo salah gitu teh bu, kedah nama kumaha luas luis namleng luas luis namleng bu cicing persembahkeun ye dangdanan teh pikeun salaki urang dan nu meuli lipstikna saha nu meuli lipstik salaki nu meuli wedak bantuan nu meuli lipstik salaki nu meuli wedak nu meuli minyak anu meuli toren ya Allah ya Rabbana Karim ieu wedak diterapkeun lipstik dipasangkeun ari geus nerap dipersembahkeun ke tukang ojek jeung anu daragang di pasar itu awas ibu luar biasa susah urang meraktekkan akhlak Siti Khadijah radhiyallahu anha sok atuh hikmah daripada ieu peringatan maulid teh akhlak ulang sing iblat ka Siti Khadijah radhiyallahu anha nu tadina sok ngalawan ka salakina beres peringatan maulid puting ayeuna jadi nurut kang janten carogena ibu siap nu tadina cerewet bawel ka salakina beres peringatan maulid jadi bagur kanu janten carogena geus urun deui Allah ibu ais ya teh apa pohon teu cenah mau ana wae sok hikmah daripada ieu peringatan maulid teh ibu-ibu sing aya hikmahna kasalaki hormat takzim luar biasa naon sabab ceuk Rasul mun meunang manusia sujud ka manusia awewe rek sina sujud ka salakina kunaon kubaring kudu nurut-nurutna kanu jadi salaki salila panitah jeung panyaran menjadi salaki sesuai dengan aturan agama
iya masalah kina sakecap manehna 18 kecap aya di dia awewe cerewet bawel aya loba gimana pungut coba bawa kali orang cekek bareng-bareng lah ya Allah ya Rabbana Karim awas ibu si ayah hikmah Allah punya kupuri bahasa kieu cibang ban metaka cibang ban ceuis aya ceuis ceuis siap bahasa Melayuna siap cibang ban metaka cibang ban ceuis naik taksi kehujanan muludan terus muludan ceuis kasalaki angger ngalawan kaya di dia sok ngalawan kasalakina aya loba ih pantes ngeraku percuma salat kau kerjakan percuma mudah kau lakukan kalau sama suami ngelawan apalagi sampai molotokan ripuh boga salaki di polototan wae mah ieu bejig kuhu bisi aya di dieu salakina kuhu eta masalah di polototan wae eta ku pamajikan Allahu akbar. Awas ibu sing aya hikmah na peringatan Maulid urang hormat kanu janten caroge insya bapak-bapak oge akhlak sing ngiblat ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam